Asik, lelelele. Ayo kumaha iya teh ayo berpasang-pasangan. Buat jawabannya sama sayang semuanya. Bulu budak ayeuna geus ngalobaan ngalobaan balad di desa kadulur anu di lombu kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna jadi masalah bisi dan dibina jadi betoan ulah turut campur sabab domba gurih angon-angon gurih orang bentuk gurih anak lagi adu gurih domba gurih di angon-angon gurih orang bentuk gurih anak lagi mirip tukang suling asaha jaluna maaf mana jaluna saha jaluna mah domba anu asa ganggu resme Resmenya pengat buat jawabannya sama persayang Koste Tuti Alvarin Auci buat semuanya ya Aonel goyang lagi Besti ayo Miara domba teh dua domba bikang dua nana geus ngalobaan di desa kadulur anu di lombu ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba gurih domba gurih di angon-angon gurih orang bangku gurih anak lagi anu gurih domba gurih di angon-angon gurih di orang bangku gurih anak lagi anu gurih saha jaluna mana jaluna saha jaluna mah domba anu asa ganggu Toto ganjel Toto ganjel si Toto nahu ka Depok asing iPhone medley enggak Miara domba teh dua domba bikang dua geus ngalobaan kabalad-balad di desa kadulur anu di lembu ulah kaget ulah heran ulah nanyakeun jaluna bisi jadi masalah bisi jadi fitnah ulah turut campur sabab domba gurih di angon-angon tutup di perang bantu anak alah bolong domba gurih di angon-angon gurih
Susah banget sih nah. Lomba adu asal garu. Hahe hahe. Se. Atur nuhun. Kita break dulu ya, Teteh. Terima